Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi dengan Ki Kampak di acara stand up komedi tunggal. Harum mewangi sepanjang hari, pusing, 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 pusing. Ki Kampak rek mere judul tukang parkir ngudag-ngudag motor awewe. Ki di mana eta kajadiana? Di daerah Subang, di sebuah minimarket nate minimarket Indomar. Nek Indomar nek Alfamart, lamun nu balanja teu kudu dipenta nemen-nemen sabenerna mah saikhlasna saridona. Karena naon, kan di ditu ge geus jelas dina pintuna ge, na pintu Alfamart Indomar ge teu dipungut biaya parkir, jadi saikhlasna saridona. Lamun mereknya alhamdulillah, teu mere teu naon-naon. Karena naon, teu diwajibkeun parkir di dinya mah daya CCTV ieu. Ieu mah nepikeun ka diudag-udag, dibebedol, ampun aing mah. Awewe nepikeun ka naek labuh, akhirna ngambek eta awewe teh. Menta kitu ge meureunan eueuh receh, atanapi bade buru-buru ditunggu ku keluargana. Ulah sok mamaksa teuing nya karunya. Aya we tarima henteu weh teu naon-naon. Karena naon, da teu diwajibkeun di minimarket Alfamart Indomar mah parkir mah gratis di dinya mah. Karena naon, eta mah geus dipantau ku CCTV. Jadi perusahaan jeung para aparat geus kerja sama di dinya mah. Jadi mentak ulah sok mamaksa karunya, komo awewe besi labuh nepikeun ka dibedol-bedol. Akhirna naon, geger tah. Nepikeun ka si pihak awewe ngarasa tidak nyaman, teu enak, nepikeun ka si tah dilaporkeun ka pegawai laporin saja cenah kitu nya. Nya meureun batur nek labuh nekot dibebenyeng akibat duit 2000,